Bismillahirrahmanirrahim. Yauma birab'i bisa yaumun huwa yaumun. Wa nasbi jeung bisa jadi nasob, dinasobkeun jadi maf'ul pikeun fi'il nu dipikeun. Jadi tiasa yaumul la tamliku, tiasa yauma la tamliku, bebas. Hoyong yauma la tamliku, hoyong yaumul la tamliku. Yauma we lah nu geus tadi. Yauma la tamliku dina poe henteu ngamilik naon nafsun awak-awakan li nafsin manfaat pikeun awak-awakan sejen saean kana hiji perkara minal manfaati buktina tina manfaat wal amru ari urusan yauma idin dina eta poe lillahi eta tetep kagungan Allah la amrun lain urusan atau teu aya urusan li goirihi pikeun lian ti Allah pihi dina eta poe aya lam yumakin tegasna teu ngangkeun Allah ahadan ka hiji jalma minat tawassuti buktina tina penengah pihi dina eta poe bihilapid dunya beda jeung di dunya. Surat Al-Infitor ayat 18. Dina ieu surat Al-Infitor ayat 18 teh Allah Subhanahu wa taala ngabejakeun hari pembalas kapanan dina ayat 17 jeung ayat 18 Allah Subhanahu wa taala ngaistifham alias bertanya dengan bimakna pertanyaan inkar jeung bimakna pertanyaan makewuhkeun. Lain bimakna nanyakeun teh nyaho. Cek Allah teh apal anjeun hari pembalasan? Apal teu anjeun hari pembalasan? Tah dijelaskeun ku Allah, hari pembalasan teh adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin sayan, hari di mana dina eta poe awak-awakan teu bisa ngamilik pikeun awak-awakan anu sejen saeutik ogen. Wal amru yauma idil lillah, urusan teh dina eta poe dina hari pembalasan hanya milik Allah. Mohon benten jeung di dunya de pajak de alki di dunya mah kumaha cing? Di dunya mah urang teh lamun cek Allah salat aranjeun teh tah di dunya mah aya nu liwar aya nu teu salat. Cek Allah teh jumaahan maraneh teh di dunya mah aya anu teu jumaahan aya. Beda jeung engke dina hari pembalasan. Dina hari pembalasan mah teu bisa semau gue. Apal semau gue? Naon? Kumaha aing. Walaupun lah di dunia ogen hakikatna mah kusaha? Ku Allah, tapi di dunia mah urang teh ku Allah teh istilah nama dibebaskeun. Rek maksiat heug, arek taat heug, arek iman heug, arek teu iman heug. Tapi engke dina hari pembalasan teu bisa kitu. Cek Allah teh asup neraka moal Gusti abi marajeun ieu nyewa pengacara sangkan teu asup neraka kitu bisa kitu moal engke moal bisa engke mah la tamliku nafsun li nafsin. Paham? Nah begitulah matak mudah-mudahan orang teh engke di hari pembalasan teh ku Allah Subhanahu wa taala dicap sebagai seorang mukmin, dicap ku Allah sebagai orang beriman lagi yang suka beramal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.